Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana patepang di sareng Bapak Yan Rusuk dina pelajaran bahasa Sunda. Kanggo pertemuan ayeuna atau materi ayeuna nyaeta materi bahasa Sundana kanggo kelas 7 nya. Janten kanggo sadayana kelas 7 pastikeun materi nu ayeuna sadayana tiasa paham atau mengerti ya. Oke, baik. Menuju minggu kamari ya di awalan ku video perkenalan itu sanes tugas ya sakali deui nya bilih aya anu nyangkina eta tugas eta sanes tugas tapi Bapak hoyong wanoh gitunya sareng sadayana siswa khususna siswa kelas 7 gitunya. Nah, margi aya paribasa kieu moal bogoh upami henteu wanoh. Nah, gitu ya. Jadi kamari teh urang nyobian weh perkenalkeun atau perkenalan ada video perkenalan tapi dina bahasa Sunda. Nah, ya jadi sekali deui nu kamari sanes tugas pilih aya nu nyangkana tugasnya. Nah, teu aya penugasan kanggo pelajaran bahasa Sunda ya. Nah, oke, kanggo materi nu kahiji ayeuna ya Bapak bade ngabahas ngeunaan paguneman. Mung sateu acan ka ngabahas kana materi paguneman tong hilap panginten kanggo pengabsenan ya mangga hidup ngabsen di kolom komentar channel YouTube Bapak. Formatna nyaeta tuliskeun nami lengkap, ditulis ya nama lengkapnya lalu atau terus sebatkeun kelasna kelas sabaraha. Tapi entong di classroomnya sanes tapi di channel YouTube Bapak ya tuliskeun nami lengkap sareng kelasna kelas sabaraha. Nah gitu penginten. Terus oke tong hilap ya like channel YouTube Bapak sareng subscribe channel YouTube Bapak supados engkin kapayuna upami aya video-video terbaru mengenai pembelajaran materi bahasa Sunda khususna aya notifikasi pemberitahuan ke HP hidup masing-masing. Nah gitu penginten ya. Baik, orang kawitan materi anu kahiji nyaeta materi paguneman. Nah, setacan itu mangga ditinggal heula buku paketna dibuka ya. Sadayana tos gaduhnya panginten buku paket bahasa Sunda ya. Mangga dibuka ayeuna halaman kanggo ngawitan halaman 2 heula. Di halaman 2 sadayana dibukanya. Nah, tentang materi pokok paguneman. Oke, di layar handphone masing-masing katinggal di dia Bapak nuliskeun sakedik lahnya rangkuman ngeunaan paguneman. Tapi na buku paket oge sami ya mangga hidup tinggal maca we nya. Jadi disebutkeun di dia paguneman teh mangrupakeun kegiatan sapopoe manusia dina raraga ngayakeun komunikasi boh lisan boh tulisan. Jadi maksudna naon? Nah, di dia aya kecap komunikasi. Nah, kecap teh kadenya kecap teh kata sanes kecap misal kecap anu saos jeung kecap sanes ya. Tapi kecap di dieu teh maksana teh nyaeta kata dina basa Indonesia. Nah, komunikasi di dia kecap komunikasi. Kecap komunikasi sadayana panginten tos terang ya. Jadi kecap komunikasi di dieu teh nyaeta ngajelaskeun ngeunaan interaksi antara dua orang atawa leuwih. Nah, komunikasi nu kos kumaha? Nah, komunikasina tiasa lisan atawa tiasa tulisan. Upami komunikasi secara lisan kumaha Pak? Ya ngobrol. Hidup pernah ngobrol kan? Nah, atau misalnya hidup pernah ninggal anu ngobrol. Nah, kegiatan ngobrol eta teh disebut teh kegiatan komunikasi ya secara lisan. Nah, aya oge di dieu ngobrol secara tulisan. Kos kumaha Pak ngobrol secara tulisan? Emang tiasa ngobrol bari nulis? Tiasa. Ya tadi surat. Nah ya dia aya terus pernah nulis surat. Nah ya tapi terang ya ngadamel surat kumaha atau nulis surat. Nah saleresna surat teh mangrupakeun alat komunikasi oge tapi memang berupa tulisan. Nah jadi eta. Nah upami tiasa disimpulkeun mah panginten nah di dieu pengertian paguneman teu aya dina buku paket mangga ditulis dina buku catatan masing-masing ya. Paguneman teh ngagaduhan harti nyaeta ngobrol silih tempas antara dua orang atawa leuwih. Kagiatan ngobrol eta disebutna nyaeta gunem catur. Nah, di dieu Bapak bade ngajelaskeun sakedik di dia aya kecap ngobrol silih tempas. Maksana ngobrol silih tempas teh nyaeta patembal-tembal. Ya, atau bahasa Indonesia itu berbalas ya, saling membalas. Ya misalnya si A naroskeun kabar atau menanyakan kabar kepada kita ke urang
ya otomatis non si B pasti ngajawab ya, gimana kabarnya, alhamdulillah baik, atau kumaha kabarna, alhamdulillah sae. Nah gitu ya, eta disebut ngobrol silih tempas. Terus di dia aya kecap dua orang atawa leuwih, antara dua orang atawa leuwih. Nah maksudna antara dua orang atawa leuwih teh nyata kegiatan paguneman atawa ngobrol henteu mungkin dilakukan ku saorang ya, pasti bakal dilakukan teh ku dua orang atawa leuwih. Pernah hidup meninggal aya jalmi anu ngobrol nyarira. Nah lamun misalnya pernah eta mah sanes ngobrol ya, duka naon istilah namanya, tapi nu pasti lamun hidup pernah ninggal jalmi anu nyarios nyarira eta mah sanes ngobrol. Da ari ngobrol mah atau paguneman mah dilakukeun teh ku dua urang atawa leuwih gitu ya. Nah terus di dia kegiatan ngobrol eta disebutkeun nyata gunem catur. Jadi upami hidup ninggal aya jalmi atau rencangan hidup ya nuju ngobrol, nah disebutkeun nyata gunem catur kegiatan ngobrol eta teh, atau orang nuju ngobrol sarang rencangan orang atau sarang orang tua gitu ya, sarang ayah sarang ibuna gitu ya. Nah eta disebutnya kegiatan ngobrol eta teh nyata disebutna gunem catur. Nah kita panginten ya. Oke lajengkeun deui. Nah kandaga kecap, jadi dina poin kandaga kecap ieu insyaallah setiap materi atau pembahasan Bapak bakal ngabahas kekecapan anu aya kaitana jeung materi anu dibahas. Nah di dia aya dua kecap anu ku Bapak ditulis ya, dina buku paket oge aya halaman 3 di pangluhurna nya dina poin kandaga kecap. Di dia aya kecap ngawangkong ya sareng waluya. Ngawangkong teh hartina naon? Hartina teh ngobrol ya. Waluya hartina naon? Hartina teh nyata cager. Nah ya, pakan ngobrol mah hartina paguneman. Nah dina bahasa Sunda ya kekecapan teh nyata beunghar pisan atawa seueur pisan. Kadang harti nama hiji tapi kecap nama seueur. Contohna naon? Ya contohna ieu anu aya dina layar HP hidup masing-masing. Ngobrol, paguneman ngobrol. Gunem catur kegiatan ngobrol. Ngawangkong oge sami nyata ngobrol. Jadi arti nama hiji cuman kecap nama seueur. Nah eta dina bahasa Sunda sok seueur pas kitu nya. Mung memang dina penempatanana upami kecap ngawangkong ieu henteu biasa digunakeun ka sadayana. Contoh misalnya hidup nuju ninggal orang tua hidup keur ngobrol ya. Terus hidup teh penasaran orang tua teh keur ngobrol ke naon sih. Nah hidup terus naros mamah atau ayah nuju ngawangkong naon. Nah itu tidak boleh ya, atau ulah digunakan kecap ngawangkong. Margi memang penggunaanna henteu pas ya, kecap ngawangkong ieu naroskeun ka kanu kolot atawa ka anu umurna leuwih kolot di batan urang. Nah kecap ngawangkong ieu memang non digunakeunna kanggo misalnya urang ninggal lerencangan urang keur ngobrol. Terus orang penasaran rencangan orang teh keur ngobrol naon. Nah kecap anu digunakeun ngawangkong ieu. Contoh misalnya Bapak gaduh rencangan Pauji. Pauji teh keur ngobrol jeung si Erpan. Bapak teh kepo atau penasaran si Pauji teh keur ngobrol ke naon. Bapak naros Pauji keur ngawangkong naon. Nah ari eta mah pas nya. Jadi ngawangkong ieu digunakeunna memang kanggo saumuran urang kecapanana. Nah terus anu kadua nyaeta kecap waluya. Nah kecap waluya di dia nyata ngagaduhan harti cager ya. Cager teh naon? Cager teh sehat ya, sehat walafiat itu disebut teh waluya. Nah ya kitu panginten kanggo materi anu kahiji ngeunaan paguneman. Insyaallah mungkin dilajengkeun deui masih materi paguneman di pertemuan anu salajengna. Kanggo latihan di bumi ya, mangga hidup ditinggal halaman 2. Di dia aya wacana paguneman. Nah wacana paguneman teh dia contoh paguneman ya. Mangga ku hidup baca ya di bumi masing-masing. Terus pahami nya naon isi paguneman ieu teh, keur ngobrolkeun naon tah nya naon tokoh anu aya dina ieu teh keur ngobrolkeun naon. Nah minggu payun urang dibahas. Nah, gitu panginten ya kanggo materi paguneman dina materi kahiji pelajaran bahasa Sunda kelas 7 ya.
Terakhir panginten penutup ya tong hilap sakali deui sate acan hidup ngabereskeun materi bahasa Sunda tong hilap absen heula nya di kolom komentar channel YouTube Bapak de formatnya eta tuliskeun nami lengkap terus kelasna ya terus tong hilap like sareng subscribe ya supados hidup kenging pemberitahuan video salajengna ngeunaan pembelajaran jarak jauh bahasa Sunda khususnya. Sakitu wae ya ti Bapak hapunten bila aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.